Kasih perguso, seberapa itu pagi kasih perguso. Pasti manehana bungain pagi jeung aing ayeuna. Sekian hari kita nggak bertemu loh. Pasti bahagia isi perguso. Neng, sok ka mana wae, Neng? Abi mah aya wae, Tara ka mana? Tara. Wadah, tos lami teh pendak nih. Nih meni awis tepang si Aa. Pak, ayo Bang Jajan. Oh, bagus. Aing saminggu gering. Ternyata Anda rupa-rupanya sekarang sudah ada pengganti baru. Bagus. Aing jauh-jauh datang di Pandawangan ka dia aing hayang panggil ternyata manehanana ayeuna jeung awewe sejen. Iya adik aing, iya. Stop Perguso. Aing geus muak dengan kata-kata maneh. Iya dulur aing. Siapa ini? Adik aing, iya adik. Bullshit. Kamu selalu kalau ditanya sama cewek banyak sekali adi-adiannya. Ya iya jelas ini adik aing. Tanyain aja. Aku gak percaya lagi sama kamu. Kamu jahat, Perguso. Kenapa? Aku sudah tidak percaya lagi sama kamu, Perguso. Kamu siapa? Hah? Siapa kamu? Ini dulur saya, ini adik aing. Aku hancur. Jelaskan coba, hancur. Neng. Mending aku sakit kalau begini mah. Aku bye pokoknya. Marisol. 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 Stop. Aku gak butuh penjelasan lagi. Marisol. Aing. Marisol. Aing geus teu percaya deui aing. Aing geus teu percaya deui pokona. Aing geus nyakit hati aing pokona mah. Aing geus teu percaya pokona mah aing. Stop. Aing geus teu percaya pokona. Sakit hati aing. Sakit. Yang dia aman lega lega harampang aing geus kieukeun mah lega ya nongkrong lah dia aing neangan mobil meni hese ye muatkeun kai ampun teh aya Mang Nur Mang Nur apa Anda Muin sangonana ngaganti ngaran jama jiwong gitu teh menang ngabubui beas mbu beureum teh teh waduh we ya keur gawe naon dia maaf dong aku kan cuman bercanda ayo keur nongkrong we kita tarik di dieu para resel bercanda kamu itu keterlaluan stop mana tas di mana di lada yo kieu urang teh Mang Nur erek munjal kai erek muatkeun kai erek dibawa ka ditu nanti tadi aing nungguan mobil meni hese oh mana butuh mobil lu aing ya pake tot asal bensinan we aing mah wah bener gitu eta nage Amelia Jaya ieu mah pan heueuh nu dudungan aing ya geus satu da urang mah rusuh teh Mang Nur da kudu kapuat pisan ka ditu hayang sabaraha ieu ya lah aing mah sebagai kapren ke babaturan cepet we aing mah kayak aing ngomong ka dudungan mah gampang beri nyokot kuncina aing lah nu bener Mang Nur teu murah teh ieu teh ih sia mah heug bae sok ka dieu kan duit naik sekali nyokot kuncina ayeuna kitu tah Mang Nur teh didoakeun ku aing sing gede milik heeh amin kitu tah atuh heueuh Mang Nur aing mah loba amal ibadah kitu tah ya urang erek eta heula tuh heuh daguan mah di dieu heula aing erek nyokot kuncina ka dudungan aing nya tong lila da urang rusuh ieu ye oh sakedeung nya urang meresana itu saeutik tuh bukan khusus sekali jiwa ih pugu ya geus didaguan pisan urang di ditu geuning tong lila Mang Nur aing soleh kitu tah resep aing kitu teh nah Mang Nur ka mana nya lila teuing aing mah ngising heula sugan aduh aing kana aing rusuh deui ieu teh
Musim hujan. Cih, Mang Nur sugan euy. Ah, datang euy. Hop. Naon aing rusuh ya haling-haling. Pugu aing nu rusuh, pan itu naikeun kai. Nah hubungan anak jeung aing make indit. Kai mane ih. Ya, pan ieu teh geus disewa ku urang ka Mang Nur 100.000. Nah geuning kumaha ieu teh teu pararugu pisan. Dikontrak hulu sia. Haling aing make indit tah. Ji. Haling. Heula. Nah heula haling geuning. Ieu mana Mang Nurna ieu? Saan urusan jeung Mang Nur aing make indit haling. Ji. Teu pararugu pisan aing mah. Mang Nur. Yo, heula. Heula kumaha haling. Itu kai urang kumaha da duit mah sama Mang Nur kan. Karep teuing eta urusan mane aing mah teu apal naon jeung Mang Nur mah. Ji, aing Mang Nur kumaha kalakuan ieu teh? Aing teu pararugu pisan. Ya, kumaha ieu? Karep teuing eta urusan mane. Ji, aing Mang Nur ka mana ieu? Ji, aing rugi. Katipu aing ku Mang Nur. Nohe. Kena tahu non? Nanya ke candi temalan, besar sih di pentok, jadi selawakan gitu. Ada wadah itu dah Lah, can pugorek menta orang mananya eta keur ngadahar naon, Meni aing mah jelema teh. Goblok.